geus puncenis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Hehe jerawat. Meni beureum kieu. Pencet kitu. Sieun peuri. Antep wae asa ngagokan deui. Tapi asa jadi nyari. Keun urang ikeun nepikeun ka asakna jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumudna budak cahaya anu sumorot tin soca anjeunna. Akang nya bener jadi panyari geuning. Panyari karena banget kuring anu cek batur mah ngalah ka induk. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan. Pangambung sareng kening mamah arigado ngalah ka enin. Ini kuring naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya bibir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jiga ngalah ka bapa. Malah lempang-lempang cekis pisan pada ngarareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge. Da kuring mah teu kungsi tepang jeung anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Wala beki ngalobaan amboeng kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngebat panjang deui, panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus karuhun kanini aki ka indung bapa terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeung aranjeun walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digeugeuleuh, mugi Gusti nemping nyaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga cinta mekar dina dada jeung jarawat anu melentung dina pipi. Gerangan dadakan terus kembangan terus buahan eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sinang ngamul terus ka anak incu buyut bau terus nepi ka turunan anu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wangan cinta teh ngalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah ieu jerawat beki asak, ieu hate beki nyanyautan. Akang ari ayeuna di mana?